dunasi balaan ayeuna asad dunasi ari pang berat-berat manusia naon hasrotan karugianana yaumal kiamati dina poe kiamat maksudna jalma nu pangrugina engke di yaumil kiamat engke di akhirat teh nu kumaha gitu. Jata rajulun hiji jalma amkanahu anu ngamumkinkeun anu kongang bahasa logatna mah amkanahu anu memungkinkan anu ngamumkinkeun ka itu jalma naon tolabul ilmi nyiar ilmu fid dunya di dunia palam yatlubuhu maka henteu nyiar itu jalma kana itu ilmu saur Kanjeng Nabi ya saur Kanjeng Nabi engke jalma anu pangrugina di akhirat teh jalma anu boga kesempatan pikeun nyiar ilmu tuluy henteu umur aya sehat eukeur salse heueuh itu kan tuluy manehna henteu nyiar ilmu eta teh engke bakal rugi di akhirat. Ieu mun ngitung akhirat di alam dunia ge misalna teh jalma anu rugi dina waktu kolotna gitu ya eta jalma anu waktu ngorana memang teu ngaji jadi we urang ayeuna ngajina pan batur mah geus ka mana urang kakarak nyameujeunna urang ayeuna asa teu bisa-bisa ngaji teh atuh batur mah geus ka mana urang mah karek ngamimitian tapi rugi aduh rugi mun baheula ti leutik kitu nya ti ngora anu can kaganggu ku urusan-urusan pamajikan anu can kaganggu ku urusan-urusan budak meureunnan urang teh kitu nya takomo engke di akhirat ge duh malahan dina Al-Qur'an disebutkeun bahwa naon qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir saur Gusti Allah Subhanahu wa taala salah sahiji di antara golongan jalma teh cenah engke di akhirat aya anu ngucapkeun maranehna ngomong kumaha law kunna nasma'u aw naqilu lamun mah baheula euy urang teh ngadenge jeung daek mikir gitu meureunnan urang teh ma kunna fi ashabis